Kadang-kadang tak hilap subscribe, pencet lonceng, and comment. Tonton ya guys, like. Assalamualaikum, Sampurasun. Abdi sadaya bade handphone. Jadi guys, hargana weekend ge 10.000 nya tingali tadi nya. Ya guys, tempatna di Kampung Sinaruju, Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegawaru, Kabupaten Karawang. Assalamualaikum guys, alhamdulillah tos dugi di Curug Cipetina. Curug Peteuy ieu ngagaduhan ciri tina batu anu endah. Curug Peteuy ayana di Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Jawa Kulon. Pikeun ngabantosan anjeun deui, lokasi Curug Peteuy henteu jauh ti Karawang, kurang leuwih 43 km ti puseur pamarentahan Karawang kalayanan pusat rute anu tiasa wae di langkungan ngalangkungan rute Karawang Loji anu jarakna 30 km. Guys, abdi nuju di Batu Tumpang. Nah, oge tarikan curug-curug anu sanesna. Nyaeta Curug Bandung, Curug Jodo, Curug Litung, Curug Cimantakarang, sareng atuh terakhir Curug Cipeteuy. Alhamdulillah guys, ya atas rencana sadaya ngeplog bahasa Sunda. Sing di mana-mana ge kedah jaga bahasa, kebersihan, sareng sopan santun. Nah guys, cek bahasa Indonesia nama tak tingali. Cintai alam, alam mencintai kita, cenah mah gitu guys. Jadi kebersihan guys, pokoknya mah ulang ngotoran lingkungan ieu nya, sebab lamun di kotoran ieu pasti rusak, pasti moal aya wisata di dieu nya. Nya guys. Setuju.